Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sarta upama Arandika bedang wangkelap teu nurut nya pasti ditigas beuheung. Ngarti? Naratama nandeskeun sarta kabeh ditenjo beungeut-beungeutna. Duy kadinya nya kanca, mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu boh anak buahna Bah Murtadi saperti si Deme, si Juha, si Muin, si Sadur, si Cipluk. Boh anak buahna si Bajul nyaeta si Selud, si Seblu jeung si Bayut. Kabeh oge taya nu bisa cengkat. Maranehanana tarungkul ngeluk, lir bueuk menang mabuk. Rumasa eleh jajaten, eleh wewesen ku Naratama. Ukituna pok deui we Naratama nyarita sarta ditujukeun ka Bah Murtadi jeung si Bajul. Bah Murtadi jeung si Bajul. Sabab Arandika geus ngedalkeun talu ka kaula. Sarta kaula nu mingpin Arandika kabeh. Ayeuna kaula rek netepkeun wakil kaula. Nyaeta Mang Jumra. Tah, sing saha anu teu panuju kana putusan kaula, Andika bisa ngajukeun ka panasaran. Sarta kudu maju atawa pindah tempat ka kencaeun kaula. Tapi saha anu panuju kudu pindah tempat kabelah katuhun kaula. Sok laksanakeun. Naratama nyaritana tandes sarta ngagunakeun elmu dina gerakan gelap ngampar. Najan nyaritana lalaunan sabiasana. Tapi kadengena kudu ngadengekeun mah nepi ka katorekan ku tarik-tarikna. Bogo we. Tumrapna kasararea lain deui ngaranjugna. Sarta balukarna jadi nimbulkeun rasa kasieun anu pohara. Kakara kunong torengna sora geus ngarasa katorekan. Komo dina prungna adu hareupan pasti bakal bobor karahayuan. Anu matak waktu dititah milih tempat kenca katuhu kabeh oge pindah ka belah katuhu. Anu nandakeun panuju kana putusan nu jadi gegedugna nyaeta Naratama. Tah, Arandika geus nyaho nya kana ngaran kaula. Tapi ti semet ayeuna kahareup Arandika teu meunang nyebut-nyebut ngaran asli kaula. Tapi kaula rek ngalandi maneh nyaeta si Kumbang Wulung. Hal ieu sarua jeung papakan kaula nu make tergos jeung papakan kaula anu meles hideung. Sarta sing saha anu ngabocorkeun Rusiah ieu ulah sambat kaniaya. Pasti kudu ditebus ku nyawa Andika. Ngarti? Naratama alias si Kumbang Wulung ngancam ka anak buahna. Kanca dangu naon sababna pangna Naratama ngalani maneh jadi si Kumbang Wulung. Saurang oge taya nu dibere nyaho. Ngan sadarea oge nyaho. Yen ari kumbang teh maung hideung. Jadi bisa dipapantes. Si Kumbang Wulung teh hartina maung kumbang. Mun teu kitu, kumbang teh nyatana sato anu jiga bangbara. Tukang nyusup kekembangan anu rupana hideung alias wulung. Mangga nuhun. Sim kuring sadarea sejatumut kana sagala parentah jadi gegedug. Pokna sadarea saur manuk.
Syukur, syukur, lamun geus ngarti mah. Sadarea kudu ngarusiahkeun nya kana ngaran kaula anu sabenerna. Naratama nandeskeun deui. Ayeuna terek ka mana urang teh nun? Bah Murtadi nanyakeun ka Naratama alias si Kumbang Wulung. Nya Bah Murtadi, kula teh kebek teuing ku kabunga nepi ka poho kana tujuan. Ayeuna teh kaula ngembarkeun ka sadarea. Urang kudu ngajorag si Surawani di Padepokan Cilanggeng. Eta tah nu aya dilebakeun Gunung Wayang. Atawa di mana we panggihna. Si Kumbang Wulung ngajak ngajorag ka Padepokan Cilanggeng. Di mana Sun? Hari Padepokan Cilanggeng teh. Oge saha teh anu katelah Surawani teh. Bah Murtadi tetelepek dumeh manehna mada kakarang adenge harita. Nah, kaula oge sanyana mah teu nyaho tempatna mah. Ngan wae ari jelemana mah kula oge nyaho. Manehna teh hiji jago tanpa tanding. Malah salianti rek males pati kaula teh ditugaskeun ku paguru pikeun maehan si Surawani. Sarta huluna kudu dibawa disetorkeun ka guru kaula. Naratama ngajentrekeun bari nerapkeun teregosna ulawan hideung. Upama si Surawani geus kapanggih ulah asa-asa deui royok paehan we. Sabab ari di ayonan ku patutunggalan mah arandika teh moal aya nu kuat. Omo aya keneh baturna nu kasohor mah si Cindewulung jeung si Bagira anu jadi muridna si Surawani. Kan omah teh si Cindewulung mah ulah dipateninya kudu disebahkeun ka kaula. Saha kitu si Cindewulung teh nun? Si Bajul oge nanyakeun. Si Cindewulung teh awewe tapi jajaten jeung wewesena kacida hebatna. Kusabab kitu ulah waka dipateni lamun tacan dititah ku kaula. Naratama alias Kumbang Wulung teh nandeskeun. Sanggeus baradami atuh brawe mariang kakulonkeun make jalan satapak. Naratama alias si Kumbang Wulung ti heula baris we jenderal anu rek miang kapang perangan. Ditukangna dituturkeun ku si Jumra minangka wakilna Naratama. Bah Murtadi jeung si Bajul tukangeunana ngabrul anak buahna anu jumlahna aya 11 urang. Kanca dangu sadayana sabot kerja rongjon laleumpang. Dumadakana teh Pasarandog jeung Bah Janur katut Windu. Karita Bah Janur jeung Windu teh rek maluruh padumukanana aki Surawani. Ngan barang ret ka Naratama anu make teregos saules hideung. Bah Janur geus boga sangkaan yen ieu jelema katut rombonganana teh lain jelema bageur. Kukituna gentak Bah Janur jeung Windu teh nyalingker kana rungkun saliara. Dipalar ulah bantrok sabab pihak lawan loba teuing baturna. Urang nyalingker we Windu. Jika ana eta rombongan jelema teh lain jelema bener. Tangtukna ge rombongan penjahat. Tangke geus rada jauh, urang tuturkeun maranehanana teh, rek ka marana. Bah Janur sabot nyumput teh cacarita ka Windu. Ari Windu kur ungeuk we. Sabab manehna we dina hatena mah memang sapamadegan jeung Bah Janur. Ka marana nya Bah? Windu nalengteng bari ngira-ngira mariangna eta rombongan Naratama. Doing atuh. Mata kurang tuturkeun oge sabab nilih kana rekak. Wah nama kawasna aya maksud nutang tuh. Bah Janur netelakeun. Kira-kira aya kana 200 meter ti rombongan Naratama.
Bah Janur jeung Windu sasalingkeran malar teu katohyan ngukuntit. Ku kitu teh mah supaya ulah jadi mamala ka dirina. Santeuna anu dituturkeunana teh asa diintip. Tapi ku sabab rombongan Haratama ngarasa kuat, manehna teu curiga aya nu ngintip. Malah Jorongjon we lempangna ngagardig kawantu bangsa Jaduk jeung gegeduk bungkul. Kanca dangu sajeroning kitu Aki Surawani di Padepokan Cilanggeng mangsa harita teh keur ngalatih asmarani si Cindewulung jeung Ki Bagira. Sedengkeun digigireun Aki Surawani ngadangong si Pasar anjing kukutanana anu geus kacida iceusna. Dah Dewi Ki Bagira, jurus-jurus anu tadi teh ku Aki dinggaranan jurus ulas asih. Eta jurus teh ulah gana-gana dipake lamun teu perlu teh nya. Oge jurus ulas asih teh pomah ulah dipake sagawaya. Sarta boh Dewi, boh Ki Bagira kudu janji dina hate yen arek nurut kana papatah Aki. Jurus ulas asih teh aya 3 rupa pantanganana. Kahiji ulah dipake maehan sasama manusia, najan make alasan kumaha baya oge. Lain oge ulas asih lamun dipake maehan mah. Anu kadua ulah ngagunakeun jurus ulas asih pikeun narajang lawan. Sabab gede mamalana. Katiluna jurus belas asih mah ngan pikeun ngabela diri wungkul, pikeun ngalumpuhkeun lawan we. Jadi pomah ulah dipake mateni. Aki Surawani nutup caritaanana. Cing kadinya Dewi Ki Bagira petakeun. Nah geus apal bener kana gerakanana. Teu ngalobakeun pamolah, jrong bae asmarani luncat ka tengah buruan Padepokan. Sarta srobe pasang kuda-kuda. Mimitina 2 dampaleungeun dirangkepkeun sarta ayana dina lebah bujal. Terus 2 leungeun teh digerakkeun ka gigir. Dina balikna deui ka hareup eta 2 dampaleungeun teh digerakkeun pikeun ngepret panon. Sarta dituturkeun ku 2 gerakan refleks nimpug padipisan. Saterusna dituturkeun ku gerakan caladi noktrok kana genggerong. Disusul ku jurus gugur gunung anu ngaruntuy nu ditujukeun kana permati jelema. Upama lawan masih keneh tahan, saterusna kudu dihanca ku jurus gelap ngampar. Pasangan suku kenca katuhu salawasna kudu ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Upama musuh nyerang kudu mundur bari serong ngamalirkeun tanaga lawan ka tempat kosong. Sabalikna lamun lawan mundur kudu ditarajang tinu kosong. Malar lawan henteu bisa gerak laluasa. Anu penting nama ku ngagunakeun jurus ulas asih pihak lawan teh kudu boboleh bari teu cecel-bocel. Kumaha ge upami pihak musuh teh ka urang rek mateni, nah ku urang teh kedah diantep. Asmarani teh telepek nanyakeun. Wanya Dewi kudu diantep onaman. Sabisa-bisa we kurang teh kudu dikepeskeun sarta disadarkeun ulah hayang maehan. Tapi upamana terus negreg hayang nyilakakeun urang. Eta mah nya kapaksa we urang kudu ngabela diri sabisa-bisa. Aki Surawani nerangkeun. Manun upami pihak lawan ngagunakeun pakarang. Nah urang teh kedah di ayonan ku ngagunakeun pakarang deui.
Mari ku emutan mah upami pada ngagunakeun pakarang pasti baris aya anu cilaka. Tah supados ulah kejadian cilaka kedah kumaha. Ki Bagira nanyakeun ka Aki Surawani anu jadi guruna. Ya Ki Bagira, sagala rupa oge aya antina. Lamun dina kasakit, najan kasakit naon bae ge pasti aya ubarna lantaran kaasup kana lakuna hukum alam papasangan. Jadi satungtung aya bumi jeung langit, aya panon poe jeung bulan, aya peuting jeung berang, aya poek jeung caang jeung saliyana. Pasti aya papasanganana. Dah kusabab kitu urang kudu daek leukeun neangan lalawanana. Lamun pihak lawan ngagunakeun bedog, urang ulah ngagunakeun deui bedog. Lantaran dina kalepasanana pasti salah sahiji baris cilaka. Nya lamun teu batur pasti urang anu cilaka. Kukituna gunakeun siku-siku atawa urang ngagunakeun regang kai atawa regang awi. Anu penting teh lain kudu ngadukeun regang kai jeung awi kana pakarang seukeut. Kana bedog upamana. Tapi eta regang kai teh atawa regang awi bisa diulinkeun pikeun ngimbangan panarajang lawan anu ngagunakeun pakarang seukeut. Ada manehna oge sanyana mah embungeun ari kudu ngarandapan cilaka mah. Aki Surawani nutup caritaanana. Kahartos Pak Guru. Walon Ki Bagira. Namun ya kumaha pamilawan teh. Waduh. Sanes bae teu teurak ku pakarang intul, da ku pakarang seugeut oge. Teu cece teu bocel. Ki Bagira nanyakeun deui. Sakumaha Ki? Sakumaha nu dicarioskeun ku Mamang Bagira teh? Tah kumaha pamilawana teh weduk. Asmarani si Cende Bulung Mairan. Dewi Ki Bagira, sakabeh jelema sanyana mah sarua, taya anu gagah, taya anu leuwih. Sabab apanan bahana oge anu jadi jelema teh kabeh sarua tina 5 unsur. Nyaeta taneuh, seuneu, cai, logam jeung angin. Mun teh mah aya nu weduk teu teurak ku barang logam, tapi ku unsur sejenna mah pasti kudu teurak. Kan ya kudu nyaho kumaha ngalakukeunana. Sakadar contona, panon jelema anu weduk pek we kurang colok ku curug, pasti manehna cilaka, bocos tah. Sabab panon mah teu bisa weduk. Kapantong borok ku curug, ku keusik sasiki oge, pasti karasana teh nyeri. Jadi jentre, manehna teu bisa weduk ku sifat taneuh jeung saliyana. Sabab lamun nya manehna weduk teu teurak ku sagala rupa. Tapi nah manehna sokeuna ku gering galingging panas tiris. Tah eta oge jadi hiji tanda yen manehna teh sarua we jeung urang. Bisa jadi anu liatna mah ukur kulitna wungkul, anu dieusian ku elmu barakasakan. Ongko apaan sakabeh makhluk kaasup urang manusia anu diciptakeun ku Gusti Allah nu Maha Kawasa, nu Maha Agung. Sanyana teu daya teu upaya. Usik malik kumambang kakersana mantenna. Saperti nu diperlambangkeun ku wayang jeung kidalang.
Usik balik nawayang teh kumambang kekersana ki dalam. Lampolan Gatot Gaca eleh ku si Cepot. Tah di manusia oge sarua we kitu keneh. Aki Surawani ngajentrekeun ka murid-muridna. Sabot keur kitu, ona jegug teh si pasar anjing kukutna Aki Surawani jegag-jegug. Tandaning aya bahaya anu datang ka lebah dinya. Ogo we. Tumrapna Kaki Surawani jeung Asmarani katut Ki Bagira. Jadi ngaranjuk oge. Begituna ieu guru jeung murid teh jadi carincing. Sabot diimetan sakuring padepokan Cilanggeng. Narong heap teh aya nu datang duaan. Nu saurang geus kolot, nu saurang mah ngora keneh. Wah, sampurasun geus silah. Pokna bari nyampeurkeun. Pandena teu kabireungeuh jelema jahat. Rampes geus silah. Duh. Kaula teh reuwas. Ada biasa nama taraka saba. Bade angkat ka mana sareng baru istimana. Punten we ditaros sotenan dumeh kawajiban sareng kitu kedahna. Cek Aki Surawani. Wah, leres nun. Kaula teh seja milarian jalmi nu jenenganana Aki Surawani. Anu wartos nama aya di daerah geger Gunung Wayang palih kaler. Kitu oge manawi aruninga. Walau anyar datang. Nu tayalian tibah Janur jeung Windu anu ayeuna geus dianggap murid ku Bah Janur. Kitu nun. Upami teu lepat mah anu ngaranna kitu teh nya kaula pisan. Tapi kaula oge teu bisa ngaku sabenerna mah. Da boga ngaran kitu teh ukur cenah. Duka indung bapak kaula, duka indung beurang anu mere ngaran teh puguh teu terang. Walon Aki Surawani nyaritana datar. Wah, duh. Batur nuhun atuh. Upami salirama. Bah Janur nganuhunkeun. Sami kaula oge ngaran mah cenah Janur. Dupi ieu Windu. Dupi maksud pangna salira milarian kaula aya pikir saeunaon kitu. Aki Surawani nalengteng. Geus kitu mah teu paralak we. Ku Bah Janur diterangkeun yen aya rombongan jelema anu neangan Aki Surawani. Anu kawasna aya maksud goreng. Eta rombongan teh diluluguan ku jelema anu make tergos hideung anu ngakukeun ngaranna teh si Kumbang Wulung. Tah. Kitu nun numawi kaula milarian salira anu diparesangkan carincing pageuh kancing saring sat pageuh ikat carek paripaos nama. Cek Bah Janur anu saterusna mah siliwanohkeun sarta gepyak pisan. Itu ieu ti jiga nu anyar wawu. Ke. Ari pangna andika terang. Yen kaula keur diarah-arah ku si Kumbang Wulung teh. Naon kira-kirana nu jadi sabab? Aki Surawani nalengteng. Dah. Lebah dinya nama kaula teh teu terang nun. Mung waktos kaula ngintip ku kubukna teh kitu pisan sejang ngajorag salira sareng putra-putrana di daerah Gunung Wayang cenah. Aya bae pikiraneun teh. Abong sipating jelema taya nu hade kabeh nya aya we anu gorengna. Ongkoh kaula teh ari kana ngaran si Kumbang Wulung mah. Dasar teu boga dosa. Tapi duka bisi kaula poho deui. Kawan tu poho mah banda manusia.
Aki Surawani bangun anu humaneuar. Aki, upami laras kitu, sawiasku Dewi, bade sanghareupan. Margi manehna tepan ngakukeun ngaranna si Kumbang Wulung. Tangtosna diarahna teh abdi anu katelah si Cinde Wulung. Asmarani nemrong. Bari pasemona ngadak-ngadak keru. Ulah waka gurunggusuh Dewi. Sabab ieu teh karek sangkaan. Muga-muga we beja nu dibawa ku Ki Janur teh nyalahan. Pokona mah urang kudu asak sasar, kudu asak jejehan. Ulah goreng sangka ka batur. Bisi diri urang boga kasalahan. Hari kasalahan teh aya nu memang dilakukan dihaja ku urang. Anu tungtungna oge bakal karasa ku urang anu ngalakukeunana. Tapi aya oge kasalahan anu memangna teu karasa ku diri urang. Sabab eta kasalahan teh anu henteu dihaja teh ya. Seperti upamana urang muji ka batur. Anu ceuk pikiran urang mah batur anu dipuji ku urang teh kudu atoh. Tapi eta pamuji teh nimbulkeun akibat anu goreng. Atawa eta pamuji teh karasana ku anu dipuji mah nyarekan ku basa anu lemes. Dah bisi kitu. Anu tangtu be matak teu ngeunah kana hatena. Aki Surawani nerangkeunna teh bari antare pisan. Ke, sedap Ki. Asa teu kahartos ku Dewi mah. Mohon eta depan urang teh ngendalkeun pamuji ka batur. Tapi naha tiasa dicarekan. Asmarani si Cinde Wulung nalengteng dumeh ngarasa teu ngarti. Wah, leres nuhun. Kumaha teh? Betasa baliwat ku pikiran kuring mah. Bah Janur oge nemrong hayang meunang katerangan. Kieu eta teh Ki Janur, Dewi oge sararea nya wae di dieu. Hiji mangsa urang teh panggih jeung hiji mojang. Kabeneran eta mojang teh irungna pesek atawa pegek. Parona juling. Katurug-turug deui. Pipina berod urut kasakit kuris keur leutikna. Tah. Urang ka manehna teh nyebut geulis. Nu dimaksud ku urang mah ngedalkeun pamuji. Tapi karasana ku eta budak parawan teh asa dicarekan. Sabab manehna oge ngarasa yen boga irung pesek pegek, boga panon juling, jeung pipina berod tapak kuris. Jadi naon geulisna? Arepek ku urang disebut geulis. Jadi pangrasana mah urang teh sindir sampir. Nyebut geulis teh goreng sopak teh ya. Dan nurutkeun sareatna jeung ceuk saha bae oge anu nenjo manehanana moal anu nyebutkeun geulis. Lain kitu. Tapi lamun urang nyebut nyai mah bari teu nyebutkeun geulis. Manehna oge moal asa dicarekan. Sabab aya dina kawajaran cumarita jeung mere ajen inajen ka manehna. Kitu tah nu dimaksud ku Aki mah. Mohon kahartos ena mah Ki. Asmarani ngartieun, kitu deui Bah Janur jeung Nuliana. Sabab kitu urang sacara manusia nu boga budi akal. Salawasna teh kudu sopan santun, gede temah wadi. Basa dina cumarita lain kudu direngga-renggi, tapi kudu anu wajar. Jeung saha urang cumarita, naha jeung saluhureun, jeung kolot tinung bapa, jeung sasama atawa jeung sahandapeun.
Kitu deui bundak pusukna. Ulah disarwakeun nyarita jeung inung bapa saperti nyarita ka budak sahanapeun. Mun kitu teh salah. Oge sabalikna. Malah kudu ditambah ku rengkah rengkuh. Dalam teu make rengkah rengkuh mah sapertina nyarita kadunungan atawa ka inung bapa. Urang bari nulak cangkeng jeung poporongos. Piraku teu dibenturin. Aki Surawani nuluykeun cumaritana. Kanca dangu sabot keur galuntrang ngobrol. Jegug we si pasar manting. Terbet kabeh lebak. Balik deui ka tonggoh ka padepokan. Bari teu eureun-eureun jegag-jegug manting. Kitu teh mah kawantu anjing asak warahan. Aya naon teh teu weleh ngabejaan kanu bogana. Tetela sakumaha nu didongengkeun ku Ki Janur. Aya nu daratang muru kalebah dieu. Ceuk Aki Surawani. Bari manehna ngantelkeun ceulina kana taneuh. Tapi geuning jiga tapi geuning jiga nama loba eta rombongan teh. Hayu sadaya urang narai kana tangkal. Bari kolebat jeung we. Aki Surawani luncat sakilat geus nyengclek dina dahan tangkal Ki Hujan. Kitu deui Asmarani jeung Ki Bagira. Malah Bah Janur jeung Windu mah ngan sagiriwil dijingjing ku Ki Bagira anu dedeganana jangkung badag. Teu sawatara lila eta rombongan haratama alias si Kumbang Wulung teh geus anjog kalebah padepokan Cilanggeng. Nyaeta padumukanana Aki Surawani. Si Kumbang Wulung anu jadi gegedugna memang panghareupna. Lempangna dangah, daungna ludeng, taya kakeueung. Kitu deui batur-baturna kabawakeun ku gegedugna. Jigana teh ieu aing nu nangtang lawan. Jigana mah ieu padepokan teh geus kosong, taya nu musian deui. Atawa memang nu gablegna tacan mantog. Nu matak mending ku urang we lah disicingan. Lamun eueuh semat 2 poe, urang duruk we. Naratama alias si Kumbang Wulung keur cacalakatakan seuri teh ujug-ujug uhak-ohek utah uger. Sabab kana jero sungulna jojol aya nu abus sarta saterusna melag dina genggerongna. Ogo we. Tumrapna ka anak buahna, lain deui pada ngaranjugna. Puguh ka cidarewasna. Dumeh gegedugna anu geus kanyahoan jajaten jeung wesena, ujug-ujug utah uger bari babalongkengan. Bari leungeun duanana dipake nyeklan beheungna. Jungkal si Kumbang Wulung alias Naratama anu geus kaceluk jadug waduk teu teu ku pakarang seukeut teh sarta bisa elmu teluh ti jauhna jeung teluh ingkig. Ayeuna sasa teu daya teu upaya. Iwalti jujum palikan bari gegerungan nahan kanyeri. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.